Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Sabot keur ngalenyap gorobas dirungkun gawir aya nu gorobas korejat atuh si Anan teh cengkatnya kalikeun. Naonnya anu ngagorobas bieu? Ceuk si Anan bari kodongkang kana duduk kuina tuluy gap kana karung jukut samemeh dipanggul nyacepkeun heula aritna dicecepkeun dina jukut karung. Samemeh ngalengkah si Anan harita teh kadenge ngagereneng. Padagna lembutna Anan hayu urang balik. Kitu gereneng si Anan. Leos atuh geus ngagereneng kitu mah. Ninggalkeun eta tempat bari mangul jukutna. Sabot si Anan geus rada nenggang di eta tempat. Celung, celung. Harita di handap walungan dina batu katenyo aya nu ajleng-ajlengan. Kitu disadana teh. Eta nu ajleng-ajlengan wujudna hiji sato ceulinar bing, buntutna sedeng, panjang henteu ponok henteu, muru kana liang sedong nu aya di peuntaseun gawir. Sabot geus anyog kana liang sedong, blos atuh eta sato asup ka jero. Angin beurang geus ngagelebug, panon poe karasa beki moreret. Cirining waktu geus maju tengah poe. Urang lemur nu harita teh lolobana araya di sawah. Maju ka waktu reureuh saperti halna harita. Di hiji saung deukeut tangkal malaning, belah wetan anu deukeut ka jero lemur, aya dua jalma geus karolot. Harita teh nu awewe keur diuk. Nu lalaki katenyo nangtung teu kungsi lila di salah sahijina kadenge cumarita. Mana baku abahnya? Tadi teu rarasaan mah disakuan kana kampret. Ceuk eta si abah bari ngodokan saku kampretna nu digantungkeun dina paku. Abah mah sok kitunya. Kapan abah mah geus coba gabako arina naon teh? Ceuk si Nini. Nyanya poho abah teh mah. Ceuk si abah bari seuri atuh huntu nu ompong teh katenyo jelas. Ari si Nini harita teh katenyo muka boboko anu eusina sangu jeung deungeuna. Bah, ayo urang tuang heula. Oh, hayu. Ceuk si abah bari geek atuh diuk. Kitu kaayaan si Aki jeung si Nini harita teh nu katenyo rek daraang. Sabot keur daraang ti kaanggangan aya nu ngingkig bari mangul jukut muru ka pelebah saung. Teu kungsi lila ge geus nepi. Pru karung jukut dipurageun. Aduh, milu heula reureuh. Ceuk eta jalma siga nu cape nu teu aya lian nyaeta si Anan. Oh, korek mangrusak itu guys, galin budak warawai si laing majang. Ceuk si Aki ngangap hengker ka si Anan. Kieu mah bisa wae. Temal si Anan
Si horeng si Aki teh ngaranna teh Aki Oib. Ari nu jadi pamajikana nyaeta Nini Iut. Sujang. Oh ya, tuang. Mohon mangga nih mangga. Boro Sujang. Lain tawar gatan ini mah. Moal nih mangga we. Si Sujang manya. Boro jang dang yo. Moal ki mangga we. Temal si Anan anu harita teh diajak daang ku Aki Oib jeung Nini Iut.